Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tepangkeun simkuring Abah Aro salah sawios masyarakat anu ngaraos prihatin. Prihatin kana ngeunaan tradisi budaya karuhun urang anu zaman kiwari hampir punah atanapi sesah ninggalna di lingkungan masyarakat. Kumargi naon anu katinggal ku simkuring salami ieu boh ka kidul, boh ka kulon, boh ka wetan, boh ka kaler. Berarti kaluhur oge nya bahnya. Ari kaluhur mah ngangge pesawat. Ai kahanap, Ari kahandap mah nyata marangan jangkrik. Gitu tah bahnya. Siap lajeng. Nah, ku situasi ayeuna mah tradisi budaya karuhun urang nya hampir sesah ninggalna. Milarian oge sigana di Korehan paling aya hiji dua. Tah ku kituna kantenan tos tugas urang sadaya Leres. kanggo ngalestarikeun atanapi ngamumule budaya atanapi tradisi karuhun urang. Sanes kitu barudak. Leres. Eta. Da lamun lain ku urang rek usaha deui. Oh, mangga, lajeng. Aduh, Abah ieu teu aya opieun. Asa tah ieu anu teu nyunda teh kitu. Dahar teh sorangan we kitu nya tah. Ari Tah eta leres. wios da diselingan. Da Abah teh moal baceprot teras atuh aya. Rehatna sakedik wae mah sahuap dua huap mamanya meureunna kitu nya. Bayar di uapan. Mantap eta. Cekap. Tah kitu. Lajeng, Mbak. Kumaha cenah? Tah para wargi sadaya ieu teh namina bala-bala. Di egrang bala-bala, Pak. Da acan ngabahas egrang ke heula. Jadi teu bade ngebahas bala-bala ieu nama. Da acan ngabahas egrang ke heula. Ngomong. Tah ieu mah salah sawios tina kadaharan Salah sahiji contohna gitu nya kadaharan Sunda gitu nya. salah sawios kadaharan ieu anu janten tradisi baheula. Tapi alhamdulillah tiasa mendakan ieu bala-bala sigana di tiap jalan seueur nu icalana gitu. Kayak kedapnya. Mangga tong diomongan wae atuh cenah. Pelik tah. Wah. Tah, para wargi sadaya tradisi budaya karuhun urang ku zaman kiwari tos sesah ninggal atanapi milariana gitu nya. Salah sawios anu tos sesah dipilari teh nyata dina kaulinan. Janten kaulinan budak baheula mah benten sareng kaulinan budak ayeuna.
Dari budak ayeuna mah kaulinana teh ngan hiji nyanyo HP we Mun eta tinggal we Ustad Didin ge nyawa HP. mon eta teh ti isuk-isuk di berang sore peuting cek paribasana nuju kulem oge sigana eta ngalinur hayang main HP we Sama Kang Buni ada tabi. gitu. Tah ari budak baheula mah kaulinan teh gitunya kanggo ngisi waktos senggang atanapi nuju rehat satosna rengse aranjeuna tos sakola barudak baheula mah aya kreativitas dina kaulinan. Tah kaulinan budak baheula mah seueur pisan. Mun ditataan hiji-hiji wah kalintang seueur. Ieu masalah sawiosna nya di antawisna hiji aya engrang, aya serodot gaplok, aya galah, aya gatrik, Congklak bah. tah congklak oke aya. Teras naon deui nya? Da seueur pisan eta kaulinan budak baheula. Benten sareng Ucing sumput tah. kucing sumput. Aya naon anu ngange karete teh? Sapintrong. Sapintrong. Teras ngadu kaleci, Boy-boyan. boy-boyan. Ngadu bagong ge bah da ti kapung urang teh. Ayeuna oge ngadu bagong mah seueur gitu. Ngadu kaleci wae. Ngadu bagong ayeuna mah seueur. Sanes ti kapungkur. Tah justru anehna teh kitu. Ari tradisi ngadu bagong siga anu kamu mulai we eta teh. Ari anu ngandung falsafah pikeun ngawangun karakter atanapi mental dina tatanan kahirupan kamasyarakatana tos hampir teu aya, bahkan teu aya we. Anu tadi salah sawias anu kusim kuring ditataan hiji-hiji kaulinan budak baheula dina enggrang. Taina sim kuring bade ngaguar tradisi kaulinan enggrang. Naon cenah enggrang teh sareng kumaha filosofi enggrang? Teras manfaat dina kaulinan enggrang teh sapertos kumaha? Taina urang guar sadaya insyaallah kusim kuring urang guar sangkan naon anu janten tradisi budak baheula atanapi karuhun urang baheula biasa kauningakeun ka barudak zaman kiwari atanapi anu istilahna ayeuna mah kaum milenial tah kitu. Nu ngarora teh gitu nya. Nu ngarora teh ayeuna mah kaum milenial Disebatna teh kaum milenial cenah. oh. Dari baheula mah kaum milenial teh disebatna budak leutik. Tah si budak leutik cenah gitu. Nah, budak leutik bisa ngapung. Nu gede mah tos nyaketan kana taneuh atuh, Bang. Tasim kuring bade ngaguar salah sawios dina kaulinan budak baheula. Nyata anu dina kaulinan enggrang. Naon eta enggrang teh atanapi jajangkungan teh naon eta? Tah enggrang teh salah sawios kaulinan anu mediana ngangge awi. Awi dua siki awi. Terus di palihanapna dua siki pengen terbang. naon? Atuh dua leunyeur mah abang meureunna sabaraha meter 10 meter. Ah da sanes zaman Nabi Adam anu jangkungna. Kami siki, mana di Mohon. rumah oke baru leut. Maaf aja. Kahartos oge gitu. Kahartos oge gitu. Kahartos oge. Bilih pahili antara siki salak jeung siki Siki awi. cikawi. Ada sikian. Sanes siki kuring. Ah siki kuring mah da nya kitu teh ya. Tah engrang atanapi jajangkungan teh eta
dua leunyeur lah tadi nya kurang tuturkeun we ka hoyong abang eta dua leunyeur. Jadi sapasang gitu nya kenca jeung katuhu gitu banyak. Oh. Tah si awi dua leunyeur eta dipotong Sabaraha meter eta bah? adis ieukeun we sasesuaikeun sareng kahoyongna. Biasa 2 meter atau nepi tiasa 4 meter 5 meter nya eta mah kumaha raosna we kitu nya. Tah awi anu 2 eta teh dipalihandapna teh dipaskeun kanggo ditincakan sampean gitu. Kanggo nempatkeun dampal suku lah itu apa sampean mah pilih pagantos antara sampean gitu. Suku tapi bisi pagantos oge antara suku Cokor Sunda. mah kasar teuing meureun nya bah. cokor mah tuh kang kasar teuing sarua Cokor sapi gitu ya. cokor sapi gitu. Ya sapi main enggrang kira Bang. Tah bisa wae munding main engrang lain kan saukur sapi. Tah kitunya para wargi sadaya eta enggrang balikan deui kumaha ieu teh. Dah loba. Tadi Kumaha jadi teu beres-beres ieu teh. tadi dugina teh dipaseuk cenah kangge dampal suku dampal sampean. Nya Tah jadi mendingkan dampal cokor meureun bah. tah ayeuna eta awi cenah nya awi anu tadi dipaseuk kanggo ditincakan cokor. Terus atuh awas kan cokor. Terus Gentos, samikeun sareng sapi gitu. Tah wios lah anu rada marana suku we nya mangga dihartoskeun nyalira. Tah eta si enggrang eta si awi anu dipaseuk palihandapna kanggo ditincakan suku. Teras satosna eta suku dua nana naik kenca jeung katuhuna namanya we dilengkahkeun. Tah filosofina kumaha cenah eta dina kaulinan enggrang eta Tah kumaha tah bah? gitu nya. Kela pala deui kela saket amal. Iki lapar apa kumaha teh? Nges kapal Oh tisu cenah teh. sing tisu Serang kopi. Noh. Bang. ieu cekap tisu kanggo ngelapat cai. Lu gimana cenah tadi teh baru dah? Dilangkahkeun cenah. Oh dilengkahkeun nya. Dilengkahkeun. Tah filosofi enggrang teh nya anu muningan simkuring eta awi ditincak ku urang ditaekan da upami ku logika mah upami henteu konsentrasi atanapi henteu biasanya imbangkeun bakal labuh jeung labuh we gitu. Iya pasti amun teu saimbang mah. Nah, jadi naon eta hikmah atanapi manfaat tina kaulinan enggrang eta atanapi jajangkungan eta naon? Kahiji Biasa ngambil buah, Bang. bulan Biasa ngambil buah, Bang. Nah, buah. tong bisi kasebat maling ya mah gitu. Ieu mah manfaatna heula atuh nya. Manfaat tina kaulinan enggrang atanapi jajangkungan teh kahiji nguji konsentrasi. Sangkan urang tiasa konsentrasi teras anu kaduana nguji kasaimbangan. Tah nguji kasaimbangan anu katiluna nguji kawani. Da lamun urang teu wani atanapi ragu-ragu mah Borangan we nya. borangan moal biasa mainkeun eta enggrang. Bakal labu jeung labu we. Da eueuh kawani. Ta upami dikaitkeun kana ngawangun mental atanapi karakter eta manfaat kaulinan enggrang atanapi jajangkungan teh ageng pisan. Naon ageungna nyata kahiji ngasah mental urang dina konsentrasina dina kasaimbangan nyaimbangkeun
oge dina kawanina yen urang aya dina kawani tapi wani anu bener gitu. Yang keseimbangan hirup meureun tabah. Akan tenan upami dikaitkeun kana kahirupan urang teh teu berangan, teu borangan. Sieun sangsara mah sieun teu manggih beas, wah sajabana we. Sieun komo zaman kiwari mah nuju pandeminya, situasi kieu nya. Sieun keluar gitu ya. Ya, situasi kondisi sapertos kieu pandemi Covid atau nepi corona. Loba ka sieun we. Sieun dihancang. Sieun diarak batur, Sieun diarahna segala rupa. Tajanten manfaat tina kaulinan enggrang akan pija jangkungan anu tadi teh konsentrasi kasaimbangan sareng kawani tah tilu eta biasa ngawangun karakter urang dina tatanan kahirupan bermasyarakat. Benten sareng barudak zaman kiwari da kaulinana teh HP we jeung gadget gitu. Kita kayak konsentrasi, bah. Kok mau baru kayak nama warani? Kan Ini tenan. kolot tapi na. Nya kan tenan ari konsentrasi nama. Kan istilah nama eta teh upami naon bahasa medisna naon autisnya gitu. Nah, Ada cool we. Kadang nuju ngariung oge pahareup-hareup. Tarapatanya siga nu jalma teu wawuh we gitu. Fokus we kan HP konsentrasi gitu. silaturahmina kirang we gitu nya. Wah bujang-bujang silaturahmi kirang teu aya we silaturahmi sanajan Pak adu irung kieu gitu. Tah hikmah tina kaulinan eta tiasa anu tadi teh saur simkuring tiasa ngawangun mental karakter budak kanggo kahirupan bermasyarakatna mentalna janten kieu segala rupi persoalan problem naon kahirupan insya Allah tiasa ngalakonana ku konsentrasina ku kasaimbanganna oge ku kawanina aya dina kasobaran tah kitu pangintennya Kesimpulan teh kesimpulan tina Egrang. kaulinan egrang gitu panginten sakitu anu kapihatur ku simkuring insyaallah ke sanes waktos simkuring bade ngaguar sababaraha hiji tradisi deui anu dugi kadenget ieu hampir tos teu aya terus dihilapkeun we nya ku kaum milenial teh gitu tah. wah sanes dihilapkeun deui poho bumi alam naon eta mah gitu tah tugas urang sadaya anu janten sepuhna anu janten kolotna kanggo ngauningakeun deui eta tradisi karuhun urang Kedah gitunya tradisi karuhun urang ka barudak ayeuna atau kaum milenial Yang rada abot tunggul gitu banyak. wios dan nama gitu. wios dan namin oge perjuangan hari urangna teu aya niatan kanggo ngamumulena nah eta mah sami sareng istilah nama kumeok sama medi pacok gitu tah urang mah urang bismillah we mugia naon anu janten tradisi karuhun urang biasa kamu mulai biasa kalestarikeun ku barudak zaman ayeuna bahkan ku anak incu urang ka payuna gitu Amin. panginten sakitu wae anu kapihatur mugia aya manfaatna billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lampet.